Allah ya Rabbi benar aku punuk ge Pak. Aing geus karasa mun manehna. Ieu aing pangbenerna mah ieu golongan aing nu panghadena. Nepi ka dina dirina teh geus asa pangkasawargana hirupna teh. Anu mamalahna kaituna cegekan geureuhan ka batur. Cabadan. Tah lamun urang geus ngarasa hirup cegekan ngageungeureuhkeun we ka batur, buka deui hadis. Cek hadis aya genep perkara nu bakal ngahalangan kana perkara amal. Hiji nyaeta ngan ukur geureuhan cegekan. Kadua goreng hate. Katiluna ubudunya. Kaopat saeutik ka erana. Kalima tulul amal panjang lamunan. Kagenep wadolimu layan tahi dolim nu teu eureun-eureun. Tapi manehna ngadoliman batur teh make ayat deui make dalil. Tah eta nu liruk sakma. Buku atuh. Sedangkeun setiap maca ayat, setiap maca katerangan teh kudu leuwih soleh hate teh. Kudu leuwih jemar gitu pan. Heeh, ieu mah kalah beuki menculak, kalah beuki naik nafsuna teh. Beuki neutreug boga rasa pangbenerna teh. Padahal lamun balik ke semula mah pantina eueuhkan kanyaho manusia malin. Tina bodoh ge henteu pan. Eta urukan aya akal jeung pikiran teh manehna teh kalah beuki ngalunya ka itu teh. Heuh tak cekolot baheula eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam. Dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa. Anak sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan nu katempuhan kade ulah lalawara heuh nyata euy susah tuturkeunana itu saha anu kudu dituturkeun ku aing saha pamuntangan akang eta kiai teh ustad teh pewaris nabi teh eta tuturkeuneun teh. Tapi aya geuningan manehna teh kiai ka batur kudu dek zakat fitrah manehna ngadaguan pamere batur. Saeta dieurna teh aing mah. Eta lolobana teh mah. Zakat teh kana meuli jeket. Di PHP-an keur zakat teh kadon pake meuli jeket gini. Bener. Saeta kuring nyaritakeun teh ustad kiai ajengan lain jelema. Wareh nuduh kasih aing jelema. Oh lain ka jelema, lain ka ustad. Ka kiai ka ajengan. Mungkin teu ayeuna ajengan bohong. Mungkin teu kiai bohong. Nya teu mungkin tah nu bohong mah jelemana. Aing ngaran-ngaran jelema teh tungku tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit ganti saja merubah janji sore rajin tar kapake isu ta eta jelemana murukan nu matak ceuk hadis ungdur maqala wala tangdur manqala. Jadi dengekeun perkara nu dicaritakeunana ulah ditanya jelemana sababna naon bisi kapiheulaan ku ngewa jeung kursep. Lamun kapiheulaan ku ngewa sanajan batur ngomong bener dina hukum da ngewa ka jelemana da moal diguguk sok. Eta akibatna. Sabalikna kapiheulaan ku resep. Sanajan manehna salah dina hukum nyaritana dituturkeun eta resep. Resep ka jelemana. Tah nu mantap ulah adean ku kuda beureum. Harta batur di aku manehna ngontrak. Tah kitu nu matak cing apik nu matak kudu takwa teh. Ai takwa teh aiwa teh hartina wau teh warohi hartina takwa. Apik. Jadi apik. Leres Pak. Tah kitu jak. Ulah nanyakeun ka mana pangbalikan
Pangeran geus mere beja lamun maneh cicing dina jalur kami dina pengabdian 5.000 malaikat bakal diturunkeun. Da si lain teh teh lain balik sorangan tapi dipapak. Da si lain mah pan teu nyaho. Oh dipapak ya. Jelema iman takwa maka pangeran cenah ceuk kiai mah dipapak ku widadari. Padahal eta teh dipapak ku rupa-rupa kanikmatan. Dihareup di tukang digigir di luhur. Lamun teu iman teu takwa lain dipapak tapi sia teh dipapak. Bisa jadi. Dipapak ku lisung. Eta pajapo kan. Tak itu. Kade kumaha itu ngan sia mah amal soleh we jalankeun. Atuh da eta pa di lempeng-lempeng teh hirup tangan mengkol deui, Pada hese di lempengna. Hese. Tah, lumayan deuleu. Nu matak supirna sing bener teh heuh hatena. Teu piraan ngabersihkeun hate hayang bagja mah. Qad aflaha man tajaqaha. Jadi hak didinya domirna kana hate. Jadi bagja pisan keur jelema anu geus ngabersihkeun hatena. Eta teh hate. Ningali kaayaan. Oke we meureun tuluykeun deui Pak. Geus jempe. Ada lepar. Nah, udah lepar atuh. Ganeng mah. Daya teh ilmu. Tong nyaritakeun ilmu lah dan anu mah. Bener ada ganeng ah. Lebar. Teuing butuheun teh naon. Sakitu hadirna teh di lebar. Kitu yang. Lain dikaregepkeun berkana. Ngan sakieu we ti dewek. Mi HP sisir jeung minyak. Kadekan Jerman Japarko. Minyak rambut ke baheula tuh. Cing balik sia ngomong teh. Engke aing kumaha lieur ku sia. Mi HP pikir jeung niat kadekan kaangsonan deungeun. Eta dirupa kudu lain deungeun anu kaluar tina wujud si laing tapi eta dina wujud si laing teh aya nu bedegong, aya nu basangkal. Tingali sejarah nu mata kudu apal empiris teh kitu tah. Aya nu sok luak leok dina pengalaman naon? Adam, aya Adam naon? Kelanan Adam teh seueur aya Adam Malik. Aya Adam main. Adam Jordan aya. Alah. Nabi Adam nya nuju ngajepepeng keneh. Ngajepepeng. Heuh. Can aya rohan. Tuluy di rohan ku saha ku pangeran ku Allah dawuh Allah teh kami dengekeun abeh jelas kami rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam diup tah jadi we hirup aya rohan tuh gede eta can bisa nenyo acan ngadenge acan so cing cerdas pinter Adam keur ngajepepeng kami dawuh Allah rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam ditiup we jadi rohan jadi naon hirup dina hirup teh karek gular giler panonna teh ngan can aya awas begini can aya denge kakarak usik karek kabentuk panon
tadi dinya Allah ngadawu ka para malaikat, para malaikat geura sujud maneh ka Adam. Sarujud tak? Sarujud. Di antarana naon? Nu karasa ku sia. Oh, da eta ngadengkeun teori wungkul barangna mah nyaho. Tah eta nu matak loba nu pasehat teh. Teu pagih barangna nya. Para malaikat teh sujud lain nganu harti kitu. Lain sujud boleh. Si sakali deui. Loh. Sia da nu ditah teh. Silakan wantu. Cik, sujud di dinya teh ngawula ka Adam. Di antarana awas, nu awas, denge, nu ngadenge, terus papai ka itu aya sabaraha juta sea dina wujud sia. Aya sabaraha ribu malaikat. Anu musik malikeun teh bukan. Anu ngaluarkeun angin, anu ngenyot angin. Tapi aya nu teu sujud. Rasakeun ku sia. Naon? Rasakeun aya nu teu sujud. Naon? Salilana teh aya ngagubrakeun ka urang. Naon? Nafsu. Tah. Eta. Bisi teu pagih barangna ku sia. Ya Allah. Silakan urang kene. Ya Allah, ya Rabbi benar apapun nu kuge Ai geus karasa manehna. Nu dicaritakeun ku Quran teh sia. Lain nuduh ka batur urang. Nu matak ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang, nu caket geura raketan, nu deukeut geura deuheusan teh. Kolaborasi. Luar biasa. Aya bawangan balik pan Nya Pak. Kamurukan Gawe-gawe saha eta dina wujud sia? Malaikat ngiring Pak. Hah? Nya. Tah, di mana mau teh paralik deui we kana globalna. Ai roh kanjeuna. Aya eta nu sok tinggalun deui naon? Geuning aya paribasa cenah geuningan nyawana nyurup ka si anu. Tah eta can ngarti eta teh pan roh mah balik deui ka anjeunna. Tuluy anu sawareh teh balik deui ka malaikat deui. Ngageblek deui. Kana gebleganana. supaya bawangan balik sok marakayangan naon? Anu sok marakayangan naon? Tah. Kulu mauludin yuladu ala fitrah. Sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya kaayaan bersih. Bersih orok teh euy kitu eta. Culang cileung. Culang barita apa naon? Ngagedean tina kahakanan-kahakananana. Kurunyu we kangewa, kageuleuh, kasieun, karesep, kahayang, kamuk. Di mana eta? Di mana tidunya? Kapanasaran, kawani, kasieun. Heeh, tidunya. Tah eta nu tinggalan mah. Nu kakeunaan ku lapar, ku aus teh di dunya. La ilaha. Amuing. Ayeum kawas kemantan pacarmu. Kapanasaran, Pak. Iya ya Pak. Engkeun cenah baralik deui da apaleun maranehna mah ka tempatna. Alah. Ngan sia kade bisi kabusur ku eta kapanasaran. Bisi kabaut. Naon kaituna? Naon lahaola teu boga naon-naon mangga nyangakeun. Da diri sasampir. Ai hirup nu saha nu anjeunna, ai maot nu anjeunna, kabeh nu dina wujud urang nu anjeunna. Naon ku sia dikoretkeun? Naon akueun? Naon akueun sia? Diri sasampiran. Waduh. Amuing. Kaharti aja nama badan mah. Ana aya di kaler nu kitu ana. Aya Yahudi.
tahu diungkul. Tapi kaki tua. Kosong siapa wayang rokrak di kana kotakeun bisa sia ngomong henteu agoler we kata di alah kumadalang we jang Eta kuliah baru aku ngerti kata tanya ke lain hari-hari ke kolot teh lain eta jelema apanya eta laluasanya ngalampahkeun salah entong dicarek bisi proses keun da aya nu nyarek mah saha polisi ta urang mah ulah nyieun tindakan main hakim sendiri ulah jadi jaksa sia teh nah da geus aya ieu mah pagawean teh nganukur mariksa we ka batur teh di mana usahanya nya si eta boa ngaji leuheung lamun ngaji kana bener mah eta fitnah teh pantes saya ngaji bagong gitu jadi fitnah ka itu teh goblok suudon paingan dunyana buku rasutan batur aya milik teh si lain tatangga can aya milik pek sujud nganuhunkeun kanu agung tatangga abdi geus kabeli mobil nuhun ya Allah keun abdi nu rek numpakna abdi nu rek marsihanana tatangga kabeli sawah nuhun ya Allah keun abdi nu rek dibuatna nu rek milu maculna moal panas geus sok istri herang panon lamun kitu mah istri herang panon deui batur tina usaha itu usaha ieu ngan diomongkeun we diomongkeun boa ngaji monyet boa ngipri kitu we jiwa teh dipake mikiran batur sia koplok dari puh teh nah sia teh nya ya euy nya kolot mah sing nepi teh kana rasa oh kaing nu nyaho nepi kana rasa bakal yakin gua aing teh ngagebraya aing teh poekeun tak kitu jang jalan ke desa popoe ai eta Pak anu urang sapertina goreng heula baheulana urut garong urut kitu urut naon Allah maha hampura asa si lain ti detik ieu ti menit ieu tobat cing bener tobatna ulah rek sakali-kali deui ngalampahkeun anu ku si lain nu matak piripuheun geuning usaha ge ripuh goblok bade jauh tina kitu kana usaha atuh lompat teh kana dunya kieu we atuh ye kieu we ye ape si lain jadi ubar jalan ka sawarga marumit ta eta we pikiran rumpil kudu ngaliwatan hese capek susah payah pahit getir lara balangsak cinekna naon rupaha perjuangan mau bisa ngawujud tanpa pengorbanan loba rulungkang loba cucuk oh iya mun jalan ke nerakanya babari harurung harerang pika pitaeun dulu jang kapitaeun teu nyaho jo jurali teh urang teh sagoreng teh patakula kapitan mode abdi gitu budak ngora baheula bogoh ka kolot eta teh nafsu hari geus bageuning hare-hare panggih oge nongong we ya gitu jawab puasa mah sudah keur noron gitu udah mana eta cek kana ngomongkeun alus bieu tak kitu dulu jang
Oh jadi henteu kudu sabegemleungna bener urang teh usahakeun kitu ngan ekosistem pake tak urang teh asa berat teh kana bener jang pek pecakan cicing we di masjid hayang boga rezeki teh pek ulah keluar ti masjid berang puting ku rasul ge disarek geuleuh dek kumaha anak pamajikan si lain di naon di waragadanana ai teh ikhtiar mah panghadena ibadah teh deuleu maraban anak pamajikan ku rezeki anu halal eta we beulaanan patokan urang mah jauh eta teh patokan teh nu kitu kitu we patokan urang mah moal sia kopi we siling teh cicing lanan aya ieu ge kopi mah loba usaha teteh nu usaha teteh ieu karunya sarua we jeung urang ulah carekan akan heuh je euy nanyakeun agama pek kitu deui eta adat teh da tukang kopi teh teteh boga anak pamajikanana beh dituna mah jang nafkahan da kudu dahar meureun berbae jeung tibatan maling mending nak dagang kopi matak berbae dong dicarekan kitu jang geus heulanan sepi ka ijanya di mana aya waktu sambung deui di mana aya waktu urang ngobrol deui geura lamun hayang ngobrol nepi ka tamat pun jeung dewek datang ti peuting urang ngobrol keur beujana sepi jempling urang panggihkeun sia jeung tanda-tanda kagungan pangeran anu aya dina wujud si laing eta hah kitu siapa itu santai mendewek pengacara oh nyata keun aya pangkat urang mah pangkat rakyat nya nya heeh eta nu galede geura mun karunya teh ku awam-awamna naha dikamanakeun agamana ongkoh di negara teh agama teh aya menterina aya kitu tapi nah buat loba nu korupsi mending geus eueuh kawatir ai paniatanna mah da nyaah ka nagara jeung ka masyarakat teh Pak dek ngamuara dina hiji tujuannya eta keur kepentingan negara jeung bangsa komitmen awal teh kitu pan komitmen awal dan akhirna ka itu tah teh sungul khotimah teh nu kitu goreng katungtungnakeun lain orientasina dek mah kana kakawasaan kana kadudukan lamun panginitanana bener-bener mah rek jadi medium ieu mah da lain dek usaha keur kabeungharan pribadina tungtungna ngahalalkeun kana sagala rupa cara loba kasieun jadi we jelema borangan mah nya aya pamimpin borangan nah borangan sieun ku juri lain naon sieun teu beunghar sieun teu lega sawah sieun teu lega mobil sieun teu gedong alus duit rakyat duit negara dihakan teh si sapi teh ai pagi kabur geuningan nah akang geuleuh lain geuleuh aing mah karunya ka rakyat tingali rakyat teh fakir miskin teh loba keneh leuh bari jeung fakir miskin mah ukur dahar lamun aka dijadikeun pejabat teh kumaha tah teuing wawa leuwih teuing bakal leuwih akang mah ulah wakak kitu kana antep da aya balitunganana da beda jelema mah jeung sato seperti anjing buduk di jarian paehna teh ngan ukur sabat bilatungan tapi jelema mah sajabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang benar oh begitu ya itu doi eta Om Pandi terima kasih atuh dawala atas perhatiannya terima kasih Tay kembali tak kitu jak tajeun nama urang balik we kana pokok urang balik dewe ka salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kegiatan
anu aja patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa eta pokona mah ieu nama urang mah ngan mi HP eta hate lamun si lain dina waktu ayeuna geus boga rasa geus bisa tah eta nu dipika melang ku dewek teh ieu bisi ka doktrin bisi ka pangaruh bisi aya nu nyuci otak kade dar we sia teh ngabom atawa bom bunuh diri ta eta kade tong boronya ka diri batur diri sorangan geus dari pikajaan dosa gede eta teh gede dosana teh deuleu euy diri sorangan apa jihad alah jang jihad mengelehkeun hawa nafsu tanu kawengku ku dadana si laing jihad jihad walau nah sia teh meuni kamalinaan kaleuweuhi teh pangeran oge teu resepkeun ka jelema sok kaleuweuhi nah sia teh atuh udah beda jeung urang agamanan mata perlu dibom itu si goblok amui boboa pikiran jakal ai batur mah bomna teh jadi bom eta nu ngebeledug iya bom hukum mending bau awak jadi hate teh kudu dibom tak ku hukum lain ngabom batur mending bau awak jeung bau akhlak mah bau